Assalamualaikum, baraya wilujeng tepang di RPG Group ngalakungan channel Mutiara Hati TV RPG anu midangken ceramah bahasa Sunda. Sate acan lajeng ditenan video tong hilap di subscribe supados langsung seueur video anu sanesna. Hatur nuhun. Abah wai. Lagi doa kasih yang serikan kolot yang. Abah sabara tahun Yuswa Abah? 80, subhanallah. Dengan usia 80, tinggal ibu semangat. Nah, ari salaki urang atuh ece, ari kana ngusep gaples semangat, ari ka masjid hantu. Nah, seperti Abah sok berjamaah di mana Bah? Di bumi di masjid Bah? Masjid. Di sing tarik atuh Bah catetkeun. Di mana Bah? Di masjid. Jadi Abah mengpenghirupnya Bahnya, Abah teh kudu getol ka mana Bah? Amin. Ka masjid. Da boro-boro nu hirup Abah, boro-boro nu hirup Abah kudu ka masjid, anu maot oge geuning Bah anger akhirna masuk dibawa ka Masjid. ka makam Abah nu maot. Ada ka makam sok aya nu ka masjid. Makanya tuh Abah akhirnya mau dibawa ke makam. Subhanallah. Abah ya Abah elingan masyarakat teh sinadarekeun berjamaah Bah. Ya cek kunci hirup hayang barokah mah salat awal waktu berjamaah. Abah engke matas adan teh kudu kieu ya eling Umat muslimin muslimat. Sok gerabah urang ngajak salat lohor Bah sok jeung Abah barengan. Hayu urang berjamaah Salat duhur. Duhur benar. Duhurnya cik Abah eta nu kitu teh Bah hariri ngajakan eling hariri ngajak teu eling Bah. Hari ngajak eling. Cek abdi mah hariri ngajak teu eling piraku aya kieu ngajak salat lohor Abah. Kapan subuhna ge encan. Aduh resep aya Abah abdi mah Abah doakeun abdi Bah sing jaga Abah geus kolot ge semangat ibadah istiqomah subhanallah. Tepuk tangan buat Abah Wahid. Allah jika nak Abah mah sanajan hujan ge ka masjid bae nya. Mohon mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji Masjid. ka hiji masjid bener Bah. Abah lamun hujan sok dipayung tah ka masjid. Nganggo payung. Nganggo cik Abah lamun hujan dipayung ka masjid sae henteu Bah. Lan? Lamun hujan dipayung ka masjid sae awon. Amun. Hah? Sae awon. Don. Hah? Oh, ya Bah lamun hujan, lamun keur usum hujan, he ka masjid Abah dipayung ka masjid sae awon Bah. Awon ulah sae banyak masjid ka masjid dipapayung golerkeun we di luar payung nama. Ditunda di luar. Ditunda di luar nya bener Abah. Abah bade naros abdi ieu teh resep ka Abah teh maneh husu ngaos teh konek jeung Abah teh menikat. Aduh. Abah ai Nabi Muhammad dilahirkeun di kota mana? Kota Mekah. Di kota Mekah. Sing tarik atuh Bah. Di kota mana? Kirang apal. Oh, dia cek Abah dia bener di kota Mekah eta teh bener jawaban teh Abah. Nabi Muhammad lahirna di kota Mekah, wafatna di kota mana? Madinah. Di Madinah. Ari dimakamkeunana di Mekah di Madinah. Di Jambal Hubes. Di Madinah dimakamkeun namanya. Ari Abah rek dimakamkeun di mana? Adi itu. Dina tanah gue banyak. Di makom. Abah di dia di lamun anu maot dikubur teh sok dina tanah Bah. Berarti urang teh mengingat bahwa urang teh asal lagi ku Allah diciptakeun teh tina naon Bah? Tina tanah. Jadi ulah salah Abah ge engke bakal balik kana tanah. Ka imah engke mah Bah Abah teh da hirup keneh. Ka imah Abah. Aduh ya kawalat elek kolot lah resep kawannya Abah. Aduh subhanallah. Pertanyaan kahiji dijawab ku Abah dengan jelas dan benar. Abah rukun Islam aya sabaraha Abah? 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 subhanallah benar. Tepuk tangan buat Abah Wahid. Abah urang ngabarokahan jangka panganten da moal aya panganten moal aya urang sadaya moal aya Pak Haji Apip moal aya Abah moal aya alhamdulillah lamun teu aya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok Abah nyalira sholawat cik salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah
ala yasin habibillah. Luar biasa. Abah juga napun di masjid ge Tawasalna bismillah wa bil Jadi teu aku bahala kamu tadi jeung ayeuna wa kulli mujahidin. Ajib, subhanallah, sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah Bi ahlil bad Ya Allah. Hapunten Pak Haji ieu manu atos gitu. Cenah Pak Haji mah teu acan ulah saremutan Pak Haji sok we kanu atos nurutan gitu. Ngahaja abdi mah ngobrol teh amih aya persiapan, bisi aya sale nuncan di karungan. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ibu syariatna panitia Pak Haji Apip ngumpulkeun urang, hakikatna Allah ngumpulkeun urang sadayana. Moga-moga urang ku Allah dikumpulkeun dugikeun ka surga. Abah ieu canak abahnya, canak pasihan ka Nini. Amih jag abah ulah ngadeg-deg abah teh. Geus ku ieu mah bakal kuat deui nya. Subhanallah. Sakitu nu kapiatur kirang lagu punten ke sadayana buah kaliki mesana di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca Al-Qur'an. Aminan. Kurang tarik aminah. Tadi mun arek gelain ayeuna tarik teh. Buah kaliki mesana di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca sholawatan. Buah kaliki mesana di parapatan mun Pak Haji Apip ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Terima kasih atas dukungan semuanya. Buah kaliki mesra di parapatan. Sakitu ti abdi hapunten tina sagala rupi kalepatan. Wabil khusus satur nuhun abdi tacan ngaduakeun ka Kori, ibu luar biasanya seorang tunanetra tapi maca Al-Qur'an. Piraku urang nu beuntak kieu teu bisa maca Qur'an. Baca Al-Qur'an amalkeun pigawe. Teu bisa ngartoskeun anakeun bagian ajengankeun bagian batur. Ibu ku macana Al-Qur'an jadi ibadah, jadi pahala keur urang. Sahurup tina Al-Qur'an 10 makna keur urang sadaya, 10 karoh rahmat berkah keur urang sadaya. Sahurup encan sababaraha puluh huruf nu dibaca ku urang sadaya. Sakitu nu kapihatur kirang lakuna punten ka sadayana. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum